naon di alam kieu ya teh poe teh. Duh, di dieu heula masuk. Duh, sarpi kieu Pak Aceng geus ini ka Jakarta. Mending ka Kebon Ulin karesel nempon angka. Lanjut deh perubahan. Wah, naon itu? Belenong gitu. Astagfirullahaladzim. Hujan wae, alah, ieu mah ya cuaca teh. Wah, itu nangkatnya gini euy. Ah, iya nangkatnya euy. Wah, terus. Tak keneh. Bau-bau asam. Wah, yang pertama deui bahaya. Wah, naon itu? Berenang ieu. Gimana ya? Nah, jadi kieu penampilan. Jadi panjang kieu, Bu. Duh, gimana ieu nya? Eyang berambut putih. Naon anjeun enggak Kumaha urang we. Hei, Incu. Saha ngaran anjeun? duka abdi teh jol aya di dieu dunia naon ya? Kiraku, ieu dunia dedemit. Alam jin, alam katukang. Namun maneh hayang balik bisa balik deui. Kudu cokot jimat pariuk sakti. Pariuk sakti eta jimat tongkat berkepala dua jeung pariuk sakti teh kudu beunang. Eta teh keur nantremkeun alam dunya. Maka lamun eta dicokot ku jelema anu jahat, maka dunya bakal kacau. Di mana aya Ki? Ayana di sedong ditungguan ku jin hijau. Pariuk sakti eta kudu beunang jeung tongkat sakti. Mohon Ki. Eyang dek balik heula soalna si Nini nyangu besi tutung. Gimana? Ngalungit deui wae. Wah, eta akil-akilin sembarangan. Kudu teangan eta mah. Pariuk ke teangan. Wah, bahaya ieu abus deui euy. Sayok, sa. Oh. Deka mana manusia? Sayok, Deka mana ya? Abi lagi, atuh bang deui ka alam gaib. Oh, ke alam gaib. Emang di alam gaib dia mah di masa lalu. Tapi Ki ieu teh engko di alam gaib tapi asara motor. Wan di alam dedemit segala ayah. Jadi aki ieu bade naon ieu? Cokot pariuk sakti jeung tongkat berkepala dua. Nu hiji berkepala ular, nu hiji berkepala serigala. Ki di mana eta pariuk sakti teh ayana? Di sedong. Ditungguan ku buta ijo. Dek ini heula keur nyangu besi tutung. Wah, mana itu? Si Aki ini tadi ayo pariuk sakti. Benar gitu.
tayangan sih kak. Wah, wah, mana yuk? Wah, astagfirullahaladzim, makhluk naon eta? Kemana manusia? Duka tuh dah ya teh jika aya di duka alam mana ya teh? Iya teh alam gaib. Oh alam gaib. Kumaha di dia yang bisa balik deui? Cokot tongkat sakti berkepala 2. Di mana ayana? Tayangan we. Oh nya bae atuh ari kitu mah di teangan tongkat sakti berkepala 2 teh. Sok. Kehel makhluk teh leungit langsung. Astagfirullahaladzim. Bayah teangan tongkat saktina. Itu nih, Pariuk teh. Pariuk. Nih, milik kurang yuk. Mas, milik kurang. Kurang. Ulah, sama nih. Mana sah? Iya, lasutkan. Lasut. Mana? Mas, milik kurang. Oh. Kurang, itu kurang. Milik kurang. Akhirnya berenang. Cik, hei, milik orang. Hoi. Udah diberi pelajaran nih mah. Nggak bisa. Tok majuan nih mah. Benang oge. Benang oge Pariuk. Akhirnya milik kurang ya. Gehel. Hebat ya Pariuk, bisa nyedot manusia. Wah, iya perlu dijaga. Saya nama lanjut deui ka ditu ah. Alah. Mana kalau jamurkeun? Cokot tongkat sakti. Tongkat. Angkat urang. Kalau salah. Mana kan nononnya?